warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fa'atma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah tasdiru bihal qulubi wa afidatun nas wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rusulul azim fi khalqihi li uswatin hasanah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqsisil qasasa la'allakum yatafakkarun. Wa qala aidan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Sadaya puji kagungan Allah anu parantos nakdirkeun ka urang sadayana tiasa ngamanfaatkeun waktu sareng yuswa anu dititipkeun ku Allah ka urang sebut ngumbara di alam dunia. Mudah-mudahan sataun anu kalangkung waktu anu parantos karandapan ku urang sadaya sing dijantengkeun amal ibadah anu ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat kali salam ugia salalamina dilimpah curahkeun ka panutan alam yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabat, ka para tabi'in tabi'at, mali ageng harapan urang anu hadir kalebetkeun umat mantena bari kenging syafaatul uzma jaga dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Mukarram pengatur waktu penjaga acara anu kusim abdi dihormat, wabil khusus pimpinan umum majelis ta'lim Al-Mansurul Khair, kalih jajaran para dewan kiai anu kusim abdi dihormat, mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana sing tambih manfaat barokah ilmiahna. Oge para alim ulama, para kiai, para ajengan anu hadir anu disesepuhan ku Bapak MUI tingkat kecamatan sareng tingkat desa nu kusim abdi dihormat, aparatur pemerintah di atasan dugi ka bawahan, wabil khusus para pemuda anu setia nyumpingan kana ieu acara. Sok sanaos tos kauningan ibu keur para pemuda hadir kana acara teh sabab rek ningalian wanoja anu gaeulis kacida. Kita tangga bejana geulisna siga sok dialat coba inul darah bisa didobel kuning repa. Mudah-mudahan generasi muda nu hadir sadayana dijantenkeun beki agama jeung negara anu satia tur mulia. Amin. Anu teu ngaminan urang doakeun sing geura kawin karana tehila ka para istri anu hadir payuneun sim abdi nu geulis kawanti-wanti. Ade neng upami tos agung ulah kersa ditikahkeun ka aki-aki. Ulah budika terjadi kawas dina televisi tahun 8 hiji dikawin paksa ke aki-aki ngaranna Datuk Maridi akhirna bunuh diri sabab tidak dicintai.
kudu makawinkeun we ka para kiai kajang santri utamina kanu nuju nyarios dina ieu wengi namina Cek Dedi. Lamun ngaji hoyong kenalan, mun ngadua hoyong rizeki, komo deui nu bujangan ngaji teh hoyong para. Alhamdulillah hari ngartos. Nuhun pangresa akang kasakayana ngapunten si mabdi teh biasa ngaos nanti iji bakat bingah diangkeun wargi, nu kadua namihan baraya, nu katilu mudah-mudahan tepang urang sing aya dina rahmat Allah, keuih beres pangaosan, ibu kemi ilmu manfaat, sim kuring kemenang amal yang kanal itu kasih kuring goreng-goreng di ajengan manyaho hukum tong nyebutkeun amplop eta mah urusan panitia mere syukur henteu oge kana sekolot mengodang teh meureun. Mudah-mudahan ieu dina taun anu engal ieu anu tersepuh sing lempeng emutan kana pimaoteun tuluy anu kene mudah-mudahan sing lempeng emutan kana hoyong rening rahmat Allah. Santri putra santri putri sing janten pamuda anu leres-leres sejati ceuk agama teu cukup ku amin jang kudu ngapalkeun aing gak bisa pidato terin amin ngapalkeun ya. Naon ari pamuda teh jang keur nu anu heula nya ceuk teu cuma tareh paeh ieu teu kudu dipapatahan geus tareh paeh ngaji ge tuluy sorangan kalapa ge nu geus kolot mah teh kudu diajulna geblug ku sorangan. Ari pamuda teh fa mim dal naon pamuda teh fa na teh fadul mafasid ngaran-ngaran pamuda mah kudu siap nolak karena berbagai macam bentuk kemaksiatan. Go itu walau fi fitoti tahabi, dosa tetap dosa, haram tetap haram, tai tetap tai, sanajan diteun dina wadah emas ngaran koneng mah tetap disieu percaya isuk kecil teh miceun kana kaki pleng-pleng lunak teh dina kulkas mati saminggu geus saminggu cokot eta teh ngaranna teh es krim atawa ulen sing bener sia mah rek kumaha bentuk kemaksiatan moal aya nu ngabenerkeun haram bisa jadi bener, dosa bisa ngundang rahmat, pasti ngaran haram ngaran dosa ngundang karena siksa Allah. Geus kitu rumusna dina agama. Terus saja dan Allahu Akbar tidak anggar we nu geus mah heran cenah teh. Aing ingat baheula keur ngora eta aing keur bobogohan mah minum hayang nate sepiring secangkir berdua dahar hayang nate sepiring tong nemalan cenah geus kolot cici keur budak ngora tong minum berdua mewah cing cenah geus kolot ka tong nemalan keur bobogohan mah minum hayang nate secangkir dahar hayang nate sepiring begitu membekas di dalam dada, indah luar biasa ketika kita dinner sama dia. Padahal eta teh dosa apal, tapi kunaon ngaranna ngaran pidosaeun mah ngaranna disorang hate. Beda jeung minum bapak urang, mun di imah dahar silih uapan minum silih minuman, di surgaeun ngantara kabeh oge. Oh sok cenah uapan salaki di gogoro. Jadi salaki teh kudu satu heula. Berarti lamun bapak hayang diuapan hayang diinuman ku pamajikan syaratna ngan hiji kudu setruk heula
Eta mah teu bisa ditawar wayah. Duh, kunaon itu salon teh cenah kanggo asa di mana ge. Fatul mafasih. Ngaran pamuda teh kudu siap menolak kana bentuk kemaksiatan. Simpuring muka Kiai Google. Eta dina Kiai Google teh kang bijil CINTA dibaca. Cinta. Eta nu kolot dilune malang deui. Repeh ceuk teh pae marepeh teh malang. Tina Google teh bijil kata CINTA dibaca. Cinta. C cemburu bila dia selingkuh. Ternyata setelah C lahirlah huruf indah rasanya kalau aku membayangkan si dia walaupun berada di tangan doa. Demi Allah jangan sedih tayo makin berbodoh. Setelah ini lahirlah huruf M, nangis kalau aku diputuskan. Setelah M lahirlah huruf T, tersenyum sendiri seperti orang gila. Maka cinta diakhiri dengan huruf aku hanya bisa bilang I love you. Kan kalau saya ngajar lan orang kan bijil kata-kata di pesantren geulin albiah nu katalar teh budak santri sarua ya di pesantren teh ngapaeun eta taipayan sa maktubun li dzikril habib wa ismuha maktubun fil qalbi. Bagaimana aku bisa melupakan namamu saja sudah terukir dan tersirat dalam hati yang paling dalam. Long time I miss you. You are look so beautiful like the moon of course in the world. Kamu malam ini cantik seperti rembulan di tepuk buai ngampir pairi jempol seeng. Kapan cinta mah buta di mana-mana ke, mungkin ke cinta bodas ya. Bijil SMS-an ti urang kampung teh, bapak kamu tukang nyadap, nyadap di babawa. Sarua belum jeung lalaki nate, jeung lalaki nate kau cenah kamu tahu karena kau telah melodongkan hatiku. Jadi bahaya nanti umat Islam teh terguncang ganjil dirusak orang kafir berbagai macam cara melalui media massa kalah di modalan ku yang bapakna aja nanti masbuh tenerak di madrasah teh di masjid tenepi karena ceuli budak teh di modalan ceuli nate kunaon ku HP di modalan ku juri TV di modalan ku PS kalah ku nepi hukum agama ancol umat Islam terban. Untuk yang tarik ngaji teh pae ya salom teh. Oh, jadi kebesaran ayeuna teh geus rusak urang umat Islam teh ece. Ibu simpuling mah jelaskeun ka bapak yang hamil. Terang tangkat kawung teh. Terang patik. Sok tuar kawung make patik, tong diagangan patikna teh. Tuar si kawung make patik nu teu make gagang, kira-kira bakal untung moal. Keuntungan lila nih kunaon diheulaannya eta teh kapan maneh ge di pasantren aya bahasa licik kana cak minang kapan laun-laun mah jadi kapan tina tak-tak teh kana kapan laun mah kana mobil jangan si karacak geningan batu tetulus kaburna ti gua balik deui 40 tahun teu bisa ngaji kulantaran ningali batu kapinang ku cai nepi ka legok kantenan lamun ningali kampak atawa patik ningang kana kawung bakarun tuh bu kawung dikeluar ku patik sanajan teu aya dagangan ge kangan heubeul ai jelema makan boga sifat rusuh hayang tereh mun hayang tereh runtuh patikna make gagang hanya kalna gagang patik teh tina kawung ari kawung teh sok dicana karana teh ruyung berarti runtuhna kawung lain ku patik-patik teuing tapi aya kawung ngahiji jeung patik 1,5 meter panjangna hancurna kawung runtuhna kawung lain ku patik dirungsak ku kawung sorangan anak ece teu bisa ngaji anak ece teu sukses anak ece teu soleh lain batur nu ngaruksak tapi ece nu ngamodalan anak sangkan teu nepi kana jalan kasuksesan.
Iya ajengan di bejaan kuat kungleuk si ganuknya. Da akan kemana digogoblok anak kami tak bensin mah dibere. Minta duit keur nyawa PS bakal dibere. Padahal secara tidak langsung Pak, berenang kawung ge ari digedor-gedor teuing ku Pating mah lila karuntuh. Eta aya nu ngagabung si kawungna kana gagang Pating sameter sagede kepigelang eun daruntuh kawung TKB gara-gara ngahiji kana Pating. Berarti loba nu teu nepi cita-cita anak urang jarang budak nu soleh. Lain sabab ku batul-batul teuing eta teh Pak, sabab indung bapakna kalah di modalan anak supaya teu sararukses. Abdi mah baheula neng pangbelikeun calana ge teu kawas ayeuna ningali tina Google. Sadi berena ti kolot teh asal aya bercangkeng jeung asal aya bercokor. Molongo nu pentingna mah ti luhur gede ka anak leutik karana teh bedi da ceuk urang aya mah brai cut. Bedi mah dirobah ti luhur leutik ka anak gede karana cut brai. Bedi mah ti luhur gede ka anak gede karana brai-brai. Calana awe nu hidang ti luhur leutik ka anak leutik karana cucut. Bayi cucut cenah-cenah lejing nu kitu mah. Dakwaan sakedeung deui nu katuhu pondok nu kenca panjang ngaranna jingle. Pondok duanana ngaranna teh lele. Beak kode dikorosotkeun di jing-jing geus kitu. Aing sok ceramah ka Ciamis pek teh sok diceramahan teh sok dagang beas di Cimurubuk. Aing simkuring turun tina mobil papagi bareng teu ditiung enak. Ih cenah geuning akang da diangkat rokna kana hulu. Aing menu bingung. Dideuleu doraka teu dideuleu iraha deui. Sarua ge beungan dari malaikat. Nu penugraha mahese. Cing. Jadi padul mapasid kudu siap menolak eta berbagai macam kemaksiatan. Ulah kalah di modalan beuceuk teh. Da moal aya ceuk budak sukses ladang ngareunah jarang eta teh jarang aya ladang perih di mana-mana oge. Sing saluyu aturan pasantren, aturan majelis taklim, aturan madrasah dukung ku kolot masing-masing sabab manfaat lain terbatur pada anak urang pribadi. Ieu mah udah digenggeurkeun sakedeung malik ka ajengan teh ngabubuk parang. Mata kain hirup teh teh diurup teh deun ada kirang teh karepna daripada mah parang kain mah. Da ngarti ka bagian bener dari ajengan. Cicing di masjid nyebutna ngahakanan kitab. Meuli motor gede aya make celana panjang nyebutna ajengan cagak. Bisa sarung ceramah barang penting nyebutna ajengan urut. Sabulan puasa ngawurung nu jelema nu pasaran da nyebutna teh ajengan tarakasap. Ceuk saha kiai tarakasap? Aing teh sabulan Rajab jeung Ramadan 80 panggung leuwih eureun sampai bulan puasa ngaji teh. Nyebutkeun tara usaha. Pan aya teh gogorobokan teh keur naon? Keur ngaos neng Allah Gusti Robi. Lain boga tentang naon kasih kuring ge mana nya. Tadi nyebutkeun ngala amplop, ayeuna nyebutkeun usaha. Dasa apa abdi mah gogorobokan ieu teh ngaji di parumasan mah. Naon dia jadi usaha? Palaur ieu Gusti jadi usaha. Deun mun sarua jeung di Majalengka. Di Majalengka mah membuka mobil teh kurung. Mun balik ngaji teh sora naon eta teh? Sora aing dieu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tadi kieu ada ieu disebut hayam pelung. Halo Gusti. Saumur jadi mau balik disebut hayam kurang dieu. Cik neng da urang ge sarua irungan euy. Kok disebut hayam pelung aloh. Kisah kita kolot-kolot na urang ngahiji dukung program agama. Ayeuna teh keur sakarat nasib umat Islam teh Pak. Naon sakaratna teh? Geus teu ngiblat kana Quran, geus teu ngiblat kana hadis, pengajian dijadikan tontonan, ayeuna baru dijadikeun contoh, geus lain ti ulama, lain tina Quran. Ayeuna mah geus lolobana teh tina ketempuan sinetron jeung tina HP. Dari mataran nonton TV cenah pika kieu di alhamdulillah. Kosok teh nonton gambar jelema edan nu nepot TV wah gamaran kake jan nepot teh gambar nu aya pipian
Kok nepot pikir Allah gambaran cilaka bisa disebut hareeng nyarahun da betul teh boro-boro budak na kolot nage nyaun aya ucul dunia terbalik aya dieu lah udah rapal geuning ari mah teu rapal suha teh nyaho si suha naon si eros eta jeung si culi pasea kore teh teu rapal si doi teu ngaplek teu nyaho teh si dadang teu apal karunya makasih kos hayo dicarekan ku si kokong ketika pengen cenah kiai saruan sarua mata kayak ngomong oge ayo teh geus sakang urang umat Islam teh sapertos acara-acara besar hari besar kieu da teu saeutik ku dihijikeun jeung dangdutan simpuring balik ceramah di Bogor langsung ka Maroko turun tina mobil disambut ku artis opatan hek make calana salureun tuur cek atuh ceuy ka kiai masih sopan seperti tadi atuh make hadro cuma kalau pakai celana saluran tuur kalah bingung nepona urang mah macam-macam tolak albadru udah kalah ngakeoli Ustaz Dedi itu apalah ceramahnya juga apalah bajunya juga apalah Ustaz Dedi anak saha eta saha minum tanah gue tadi gini saha nih yang telah gue tak kita ini malah diistahliya kapan simpuri jangan mimpin oke aku buku istahliya ayo nanti rusak baru dak ibu sautak sautik lain alat kitab ningali simpuri di pesantren ayo nama ngoprek HP bahwa simpuri ke pesantren sapoe wajib nalar 5 bet mun henteu teh teu bisa suka kelas setahun alus 1000 bet nu nalar mah itu nalar mah gitu anger ilmu nama wapi laduni laduni pola wapi ilmu belet kita mana ilmu laduni duh Gusti Huropi untung abdi baheula boga beasiswa ti guru tina poli baheula boga beasiswa irit sekolah jeung hidung ulah cara mending mas santren mending jadi ajengan mung cek masuk kudu jadi santri beuneh cenah syarat sah jadi santri teh kudu heula wayahna simkuring berangkat ka Manojaya diasupkeun sakobong 40 urang nu paling nginum sacangkir 40 urang aduh Gusti sok patrol malam sabulan sakali ngadegul eta sadere kieu pos teh sok ngadahan liwat air kerja di santri kan sistem kubur saha nu kuat ku panas eta nu seubeul eta di calana di sarung unggul dan euy nah beres 40 urang atuh batur sehat ai si imam urang Bandung ayo ditiupan batur geus 10 wakan nasan sawak buang acan ngan huluna pinter si eta mah ari sanggup ku kabeakeun tapi huntu teu kuat ku panas modalna sarung dan gigiran teh saya nu ikut kok ngaruah lah ini itu cenah ngisi heuh nu isi mah kepluk we kana sanggup kan angkutan mungkin ku salah kamuran sabah kangkung isi tapi terjadi heuh Kakang santri anyar si Junet anak polisi militer si eta mah haus kana duit hayang jadi juru masak kasok nilep duit sabare eta hayang masak imut kene simpuring jeung kulit sapi na eueuh da digentikan ku sajadah 2 dikeuretan lain heureuy ieu mah dongeng teh nyaan diangeun kang sajadah 2 cenah euy dahar teh urang dinu poe cenah tong dinu caang beuneu si kadeuleuh juri eta ini jadi 5 eplek ngariung sararea barang diasupkeun teh di dahar naon cenah ieu ya kulit naon cenah ieu dibeli jeung si Junet teh geus heubeul teu lihat kumaha sajadah dihakan atuh demi Allah mata geus beak sajadah teu asa sabutkeun kuracan da cager beuteung sok urang dia ngan sajadah sia mah teh dioperasi 2 poe oge aing pernah ngangkat sajadah cager beuteung nepi ka ayeuna oge jadi gede manfaat cicing di pesantren kan beda sia payu kang unggul Allah Gusti Rabbi geus 4 tahun ngaji eueuh nu daekeun
nanya ke orang Ciamis, neng cek yang bogo kakang lah cenah kawin ka santri makawas galeno. Ai disebut galeno. Nyetek aing kanangan nepi ka ayeuna. Kolot baheula mah terang galeno nya. Dina naon galeno teh? Kalapa di kumaha kalapa teh? Dipesek di parut kumaha teh. Lain malah terek buru ka mana euceul teh. Kalapa mah di mana-mana ge dipesek, jeung di parut. Mun geus dipesek neme dimutri. Allah Gusti. Dimutri ceuk si eueuh heula matokna mun geus eueuh matokan neme di kumaha? Dibelah. Dibelah hese hiji mah ulah mending repeh lah tong memalan. Aing kalau ibu ngomekeun dina naon. Dibelah, diparut, geus diparut teh dipeureuh, disuluhanna kolotrok jadi we naon? Minyak. Saha nu nyieun galeno? Dan si sumangat memalan ieu santri. Ari minyak jeung galeno, mana nu panggulana diasaan? Mak, keur naon mak? Keur ngeunah cik ngasaan minyak sacangkir. Angger nu panggulana diakan manaon, Pak? Matak tong sieun budak kajedog di pasantren tong sieun teu dahar 2 tahun cici ngaji ajengan balik kalmur gering aya nu paeh mimpin tahlil panggulana santri panggulana menang kerese galeno. Satuju jang politik hate cete aing ngan aya bulan Sapar kudu ngonang tuh heksa gedeung deui saminggu deui kana Sapar kamari ge salamet teh untung tatangga paeh opatan. Pulau warga nama ceuring aing ngaseuri we di gogoblok. Aduh alhamdulillah Gusti geuning aya proyek teh cek kitu. Mata ayeuna teh keur hayang ngaduakan kang abdi mah hayang geura di cakraan. Asa ulah dulur aya jeung kulaga pe kae batur. Nah bulan mulut bajang payu deui ajengan alhamdulillah. Katanga ngawinkeun nyerenkeun yang saha? Oh payu deui. Nariman yang saha? 4 bulanan yang saha?